Geningannya hari ngobrol orang Sunda mah sok beres-beres da loba caritana geningannya di saha-saha wae oge pasti aya pengalaman. Kita sekopi. Eta kopi. Kopinya. Di teu ngopi ieu. Menuju Men. itu. Sudah kermen. Udah ngopi. Ada lagi kermen kalau ngopi. Nya bahaya. Cina beureum jadi hideung gitu. Bisa jadi gitu. Ya sebenarnya kopi hideung gitu. Hari gajah lah ya kan itu teh. Kata kana gajah. Eta kan dia kabeureum mah. Ini ke kita gajah. Kasih Jalan itu tadi kan bisa poin lah. Terus apa eta? Apa lagi gajah? Ada lah kabayang poin lagi nya. Ya tidak hilang. Nongin masih kan. Emang gitu doang kebayang gitu orang. Wong yen gitu yo ah ya. Mau. Ngabok nah tuh bisa. Bisa. Mau gaji langsung panggungnya. Kalau pas dia ngadat sih eta. Pokoknya gimana. Dia sekarang manuknya. Oh, pasti orang naon. Lain anu gantaran teh gantaran model. Oh, manuk kicau. Ya gitu. Didinya Asa teh di lapang eta. lapang ieu. Angga di pantai. Hari mau naon? Hayang apa itu? Di batas Sumanu. Ya adu kenjeng naon jeung Gajah. Beran gantaran kan ya. Aya onangan. Ubah tuh mah murah nanti tuh harga puluhan juta. Kan di kerubungan, di kerubungan mengiluannya. Pas gantara, taekeun urang ngajak orang tengah-tengah deh. Taekeun orang. Ayo itu mah atuh gaya lamun pas tuh 2-3 dor eta tadi eta teh kan langsung manuk teh Sri Samprinten Pak. Anu kurang-kurang na mental manuk teh lah apa lah gitu bisa berkicau we. Melepem. Taek betul. Wego panitia 1, 2, 3 kan pas Bang. Dor pas koang teh urang di sana. Oh di sana kan kawe. Pas urang manuk urang soang. Beda iki di sana anu batur. Atuh soang teh. Tong itu kagak baki nya. TKS udah ngaliwat tuh. Wah. jadi si manuk anu puluhan juta teh eleh ke soang nu 80.000. Soang batur. Batur mah Orang batur di sana orang goro